Mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu deui sareng acara dongeng enteng ayeuna Mangjaya baris ngabantun carios nujuduna lutung versi kileuksa para wargi sadaya. Janten ieu dongeng kasangakeun kasugri kaum dangu sadaya, mudah-mudahan tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana. Etang-etang kanggo bahan hiburan manganyangakeun wilujeng ngadangukeun carios nyamung lutung versi kileuksa wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, etang-etang panungtun catur tina galur pantun, pamuka lawang carita tina lalakon zaman baheula. Dongeng nu didongengkeun deui, carita anu dicaritakeun deui, turun tumurun ti para luluhur nu ahli mantun tatalepa ka unggal jalma nu resep kana carita baheula. Demi sirungna catur mata holangna carita medal ti menak urang raja Pajajaran. Nu baris dipedar lalakon dina ieu carita kocapkeun hiji menak ti Pajajaran nu jenengan Ratu Bungsu Karmajaya. Terusing Ratu Rembesing Kusuma putra raja nu utama menak Pajajaran anu kakoncara dina hiji waktu anjeunna calik nyalira di karaton. Gawe nangan hulang jentul we siga nu ngandung kabingung mibana kasusah. Ngamilih kasedih di barungan kurasa tunggara. Demi Ratu Bungsu Karmajaya ngahulang miraga meneng. Damelna teh nyawang kanu anggang ngalamun kanu jauh. Mikiran pilampaheun ucan kungsi di pilampa. Manehna ngahulang. Sok sanajan bari diuk. Ari mata ningali kaluar. Breh titingalian lain anu ditingali. Sok sanajan di luar loba tangkal cau tapi tangkal cau teu katingali tapi titingalian ebreh kabeh dingeurakeun. Ebreh kabeh ditunakeun ningalian kajadian-kajadian anu memang kumanehanana oge can kungsi kaalaman. Dina mangsa harita Ratu Bungsu Karmajaya teh keur memejeuhna buta tulang buta daging bolak kesengteng loba karesep. Loba kahayang geus luhur cita-citana ari sabab geus sawawa cukup umur mernah yuswa geus kasebut jajakan umasagi pinuh ku ilmu jembar ku pangabisa leber wawanen sagala wani malah andika nyalira cumarita kana jero hatena aing teh taya gunana lamun hirup ngan ukur nginum bari jeung dahar ngajentul taya mangpaatna kumelendang di alam dunya ngan saukur leumpang aing kudu nyieun hiji kalakuan kudu aya nu dipigawe ari sabab awak aing jangkung badag gede luhur umur geus sawawa pangabisa geus nyampak kasaktian geus masagi. Nah pira kumun aing rek cicing wae kitu. Apan aing teh terah raja turunan Ratu Rembesing Kusuma. Jadi kudu aya gawe jeung pagawean. Tapi naon atuh? Naon atuh pagawean aing teh? Ngan saukur kieu bae aing teh. Dipikir-pikir malamun ieu kahirupan aingan saukur kieu eueuh mangpaat. Keur naon aing nyangan ilmu pangaweruh? Keur naon aing nyangan jampe pamake? Ngan saukur dipake hulang jentul eueuh hartina. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya dina mangsa harita lengah hulang deui manahna teu puguh rasa bet asa bangreung jeung hariwang asa riweuh teu geunah cicing jung anjeunna nangtung teras jalan-jalan bari tungkul pananganna nangkeup harigu. Para wargi anu sami-sami ngadangukeun dongeng parantos kacipta ku urang kumaha kaayaanana eta anu nami Ratu Bungsu Karmajaya dina nggoni nangkeup harigu bari jeung ngahuleung ngaraga meneng. Tidinya tuluy manehanana leleumpangan
tepuguh nu dijugjug lempang nagengan saukur lempang balik deui da memang di karaton teh parantos lami Ratu Bungsu lelempangan bari tetap mikiran pilampaheun nyaeta nu maksudna mah hayang ngamangpaatkeun waktu jeung umur katut pangabisa anu geus aya tapi nepi kadanget harita can kapikir naha kudu kumaha atungan saukur menghap bari ngudara tangkeupan hariguna terus ngaganong leungeun bari lajag-lejeg bingung bangun anu loba kabingung pikiran anak kumalayang kanu anggang tapi tetep can aya nu kapikir lantaran teu gampang nyieun pagawean oge da hayang aya nu mangfaat ari baris manjang nyata pagawean nu baris manjang gunana keur kahareupanana berguna pikeun dirina berguna pikeun masyarakatna jadingan lain saukur pagawean nu dipikiran tapi ge hasil tina pagaweanana hayang aya nu mangfaatna pikeun jaga atungan ukur bati susahna we matak seunggah jeung teu geunah kana mana asa hareudang bayeungjang jika nu boga hutang teh sanes bobodoan kaayaan ratu harita teh Ratu Bungsu Karmajaya dina kaayaan anu memang ceuk paribasana keur memeujeuhna samagaha mun ceuk paripaos teh mah para mitra lajeng Ratu Bungsu Karmajaya cumarios deui jero hatena nuluikeun carita anu tadi nah susah-susah teuing mikiran pilampaheun aing teh apaan aing teh hiji pamuda terah raja nu kudu bisa neangan pagawean pikeun dipigawe kalayan rancage sangkan meunang hasil nu gede mangfaatna tapi nah kumaha atuh nya ieu teh da di nagara ieu mah geus eueuh pagawean nu gede keur aing teh kabeh geus aya nu nyangking geus araya nu boga tanggung jawab jadi aing mah kudu neangan nu anggang sigana teh nyusul kanu jauh nu maksudna pikeun neruskeun lalakon anu saterusna bisa jadi ngan edas nah atuh susah-susah teuing aing neangan pagawean teh kitu Ratu Bungsu Karmajaya teras moloyong ka patamanan sejana palai ngasokeun mana sejak nyirnakeun rasa susuganan ari geus tengtremah datang deui ilham da kitu para wargi sadaya mode Ratu Bungsu Karmajaya nya dina kaayaan anjeunna ceuk paribasana geus teu kurang naon-naon ih hoyong we ngarengsekeun pagawean da kitu hai generasi nawa tahun boron neangan pagawean jika nu hoream para wargi sadaya ngadamal komo jeung sagala aya malah punten yang ngaringsekeun ngalaroskeun ieu layu mikrofon para wargi sadaya teu dibereskeun atau beres atuh da mangga urang lajengkeun barang anjog ka patamanan anjeunna teras calik ngajentul bangun bingung nu taya tungtungna bingung taya tungtungna susah taya hinggana asa berat pisan yang hareupan kahayang teh bet mata jadi bang baluh kana manah teh bang reung pineung samara rasaan bet kitu salah kieu salah ceuk paribasana peuting teu geunah cicing beurang teu geunah rumingkang padahal mah para mitra lamun dipikir putra raja anjeunna teh naha mikiran naon atuh mun kurang-kurang teh kekurangan naon maklum sagala geus nyampak mun aya kapalai karimunut genreng harita getang tu ditedunan aya kasusah karimuntang kanu janten ibu tapi para wargi da puguh hiji jajakan keur sumedeng mangka kahayangna atuh teu bisa kitu bae tetep hatena teu geunah satungtung can meunang akal nu hade pikeun hiji pagawean anu aya mangfaatna boh keur dirina pon kitu deui keur balarea kudu aya mangfaatna nu manjang jeung maslahat antukna sabada ngajentulila Ratu Bungsu Karmajaya menak ilham anjeunna teh sadar yen dirina geus sawawa geus meujeuh namun kagungan garwa bekal sadia sagala rupana ngan kariprak ngajalankeunana lanjeng ngandika bari manahna bunga paroman keur biar malah maite bener
Bener. Ayeuna aing kudu neangan hiji tempat pinagaraeun. Tapi bari neangan pi pamajikaneun. Kamana aingnya kudu lumampah? Kumaha kewe. Pokona mah tujuan etan utama. Neangan pamatuhan. Neangan tempat anu subur makmur gemah ripah loh jiwan jinawi. Nya eta tempat nu matak pikabetaheun. Pikawahaseun. Jeung matak kenah dina di cicinganana. Aing kudu tutug jadi ratu. Kudu cacap jadi raja. Kudu laksana sapaneja hasil nu kapiati. Nya, aing kudu jadi nu kitu. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari imut. Kakara anjeunna manehna ngemplong lantaran geus bisa mikirkeun kahayang naon anu kudu dicumponan para wargi sadaya. Atuh para wargi, lantaran geus bisa mikirkeun hiji rencana nu baris dipigawe pikeun budak kabagjaan ngahonta cita-cita jeung kahayang. Sanggeus meunang putusan kitu Ratu Bungsu Karmajaya kaluar deui ti patamanan lajeng lebet ka padaleman. Saja ngasokeun salira nu karasana asal lieur jeung lalanyung. Tapi ari manehna mah ngemplong pikiran tiis rasa rugina lantaran bang balu hate geus musnah. Para mitra sadaya, kocapkeun isukna Ratu Bungsu Karmajaya parantos lugay deui ti pajuaranana. Malah mah sakumaha biasana geus reng sedang dos. Harita paromana bear marahmai, henteu bangreung, henteu kaweur, henteu melang jeung hariwang. Sabab sampeanana asa napak deui ayeuna mah anu kamari karasana meni asa ngapung, ayeuna mah asa napak da puguh geus boga cita-cita nu utama. Boga tujuan anu tangtu geus aya rencana geus asak jeung pasti. Asa hegar ieu poe teh ieu. Sabeng rahasia alam. Langit beuki bersih. Harepan ngebat hareupeun. Siga jalan anu ngabulungbung ngadagoan awak aing. Bae ku aing bakal disorang. Bisa ngudag cita-cita ngahonta sagala rupa kahayang. Ayeuna kaula bakal nyieun kalakuan. Milampah hiji pagawean, hate geus buleun. Pikir geus gilig, moal melang sumoreang. Henteu inggis kurisi, henteu sempan kusugan. Aing tetep kudu init. Dirempan perawati sana sempan. Pesungkan tehon cewang aing tetep kudu miang. Saurut Ratu Bungsu Karmajaya bari angkat lalaunan ngajugjug ka tempat Sunan ibuna nu katelah jenenganana Nyai Dewi Nawangwulan. Sang Surya geus moncorong belah wetan. Cahyana sumirat nyaangan buana panca tengah. Nyebrot ka kebon kembang, nyiram ka pajajaran nyaangan sakumaha rakyatna nyebarkeun nikmat jeung bagja. Dina kaayaan kitu manuk-manuk recet di sarada ngabagyakeun Sang Surya. Sawareh ting keleper ngiciskeun jangjang, ngagibrikeun cai ibun anu namper peuting tadi. Ayam reang kongkorongok siga nu mukakeun lawang kabagjaan, ngabeberah ka bangsa manusia anu karek lugay tina sarena. Sato-sato sejena teu eleh kesit. Domba ting berele, sapi ting garero, kuda jeung nuliana oge di sarada ngabagyakeun datangna beurang anu mawa harepan. Kocapkeun Nyai Dewi Nawangwulan, harita teh nuju calik dina patempatanana bangun tumaninah naker. Manahna caang padang narawangan pikir tiis asa tingtrim. Senangah-nangah ning teu aya nu dimanahan atuh para eman teu eleh teu elat ngabulaan. Nu kitu nu kieu sakabeh geus sadia rarikat dina ngajalankeun tugasna taya nu leleda. Eleuh etah siga-siga si Utun keur lumaku. Si Ujang keur angkat menidangna. Aya naon lumaku rusuh? Aya naon angkat gagah kawas-kawas aya nu diseja. Sigana marek muru ka ieu tempat. Saur Nyai Dewi Nawangwulan bari neuteup kaburuan anjeunna parantos ningali ka ingkang putra anu angkat bangun tenang. Keupatna ngageblai bangun laleuleus. Memang nya eta teh Ratu Bungsu Karmajaya sejadu meuheus ka tuang ibu baris ngadadarkeun tina rupa-rupa permaksudanana jeung cita-cita nu leber minuhan dadana. Bagyakeun Kangjeng Ibu
Ieu kuring sejadu meheus, kitu ceuk gerentes hate manahna. Bari tetep angkat ninggang wirahma, najan gancang teu jiga rusuh, kawantu angkat pinuh ku perhitungan, najan gasik ge teu boleh ati-ati, talaga gabah jeung lalabora. Gancangna Ratu Bungsu Karmajaya lembet ka tempat ibuna. Lajeng digupayan ku Nyai Dewi Nawangwulan kawas nu sono pisan kanu jadi putra. Seleuneu ingkang putra ngadeheus tago gagah dangah tapi sopan. Calik ajeg bangun angkuh tapi lungguh. Estuning pikaresepeun. Keur mah kasep tur anom gagah sakti mandraguna katambah hormat tilawat kanu janten sepuh. Bagea utun, ibu teh bunga kadatangan ku hidap. Saur ibuna Nyai Dewi Nawangwulan. Bari neuteuk bangun geget ningal putra tandanya katara paroman bear marahmai. Hate budina nakeun anu bersih ati. Imut ngaglenyu kawantu manahna aya dina katengtreman. Cong ingkang putra nyemah hormat lajeng ngawalonan tatagnaker. Hatur nuhun Kangjeng Ibu. Sami-sami kuring ge bungah kacida. Ari margi Sunan Ibu aya linggih biasa kadeuheusan ku sim kuring. Nareka mana atuh utun? Da ibu mah kapan unggal waktu ge tara turun, unggal beurang tara liar. Geus komongan peuting mah. Ibu teu boleh aya di dieu nungguan karaton, ngajaga karatuan. Geus eta mah teu kudu dicaturkeun deui kasep. Teu kedah dipanjang caritakeun da geus biasa, ngan ayeuna ibu deuk nanya. Kumaha hidup teh cager utun? Sunan ibuna tumaros dariana keur mungguhing hiji ibu. Najan unggal dinten tepang ari kadu putra mah teu boleh melang. Boh bilih putrana teu damang. Boh teu damang salira, boh teu damang hate. Eta ge kabeh jadi kamelang ibuna. Ratu Bungsu Karmajaya bungah kacida ditaros kitu kuno janten ibuna. Lajeng anjeunna ngawalon. Ler Sunan Ibu. Kahartos pisan. Yen ibu mah tara angkat-angkatan. Janten gampil pisan upami kuring aya kaperyogian. Atuh sajadina ti kitu kaayaan kuring salamina katinggal ku Sunan Ibu. Sapertos ayeuna kuring teh nuju sehat aya kakirang. Nanging Ratu Bungsu Karmajaya teu kebat nyarios lajeng ditempas ku ibuna. Naha? Aya naon kitu utun? Kumaha karep hidup ayeuna? Ibu mah sarareuwas tara-tara tisasari ninggal utun kikituan, siga-siga aya rek nu dipilampah. Nah kumaha pikeun sawin teh Ki? Ibu nuhun pisan upami kuring ditaros. Gasik ditampi enggal dipariksa. Daleres pisan. Upami kuring ditaros teh. Sim kuring teh aya nu bade dipidangkeun ka Sunan Ibu. Nyaeta tina perkawis pamaksudan, tina perkara cita-cita nu parantos akaran di hareupeun kuring. Tah kitu Ibu. Wala Ratu Bungsu Karmajaya dariana keur dina paromana ngalangkang kemang harepan atuh Nyai Dewi Nawangwulan meni ngarenghap anjeunna beuki kaget sarta panasaran. Palai geura uninga kana maksud jeung permaksudan ingkang putrana anjeunna gancang para mitra sadaya nyarita deui malah langkung dariana keur. Nya sok atuh geura wakcakeun ka ibu masing balaka. Nah aya naon? Bade kumaha pikeun saeun utun, ibu teh jadi panasaran hayang geura terang kana kahayang utun anu sakitu bangun dinesna keur. Sok geura wakcakeun masing balaka. Ulah diding-ding kelir disumput salindungkeun. Sok da kasaha deui nyarita teh iwati ka ibu. Da hidup teh apan anak ibu. Saur ibuna ari Ratu Bungsu Karmajaya kawas nu rada asa-asa rek cacarita. Sabab teu buru-buru ngajawab ngahuleung heula mikir teu sakedeung. Geus kitu pok deui haturan ka Sunan ibuna. Hatur nuhun Ibu. Ayeuna kuring bade wakca balaka ka ibu sejang ngadadarkeun pamaksudan. Ieu pamaksudan kuring teh Ibu. Ayeuna kuring geus sawawa. Geus aya umur sarta bekal mangrupa ilmu panemu jeung pangabisa. Asa teu merna sigana teh. Upami kuring cicing siga nu kecing.
Asa teu payus putra ratu ngajentul kawas nyuca dulu maku. Asa teu genah putra raja bobetah di tempatna bari kaya kahayang. Tah kumargi kitu ibu. Ayeuna kuring geus boga cita-cita sejalunta ti nagara sejamyang ti Paseban baris indit ti Pancaniti. Naha? Kumaha utun? Hah? Reka mana hidup teh jeung naon anu rek diseja? Nyai Dewi Nawangwulan meuni curinghak anjeunna kaget ngadangu katerangan ti ingkang putra Ratu Bungsu Karmajaya. Tapi para wargi, demi Ratu Bungsu Karmajaya mah tetep ayem. Pok deui nuluykeun pamaksudanana bari tetep daria jeung sopan. Kieu ibu, kuring teh hayang hirup macakal sorangan. Ulangan ukur ngandalkeun ibu kalih ama sabab kuring geus dewasa. Tah kukituna kuring sejamyang neangan pangalaman ngan aya nu dimaksud ge tangtu aya nu disejan utama. Kuring nyuhunkeun idin ti sunan ibu sejamyang katatarwetan manawa sareng manawi di ditu aya mili. Utun, naon atuh nu rek diteangan ku utun teh da kudu puguh caturna, kudu jelas ringkangna. Mun neangan ilmu, mun ilmu naon? Mun neangan barang naon, mun jimat atawa naon? Atawa pakaian atawa naon? Ibuna beuki heran. Ibu, sanes ilmu, sanes barang nanging bade milari pangalaman. Mung ti sagigireun ti eta memang aya nu tangtu, aya nu jelas. Kuring teh sejamyang bari neangan pinagaraeun. Atana pineangan pi tempateun cicing gesan pi kahareupeun. Eta tempate nu jembar nagarana, nu pi kabetaheun di jerona, nu pi karesepeun di luarna, nu hegar jeung sehat sabudeureunnana, nu palakitrianana tanpa meuli, nu palawijaanana tanpa ngalah, nu subur makmur gemah ripah loh jinawi reaketan, lubak libuk sagala numpuk loba lauk. Atuh ledok sawahna, subur tegalanana, loba pubuahanana, sarta garelis mojangna. Ieu para wargi sadaya tah. Sawah ledok, bojo denok, jangan deh maku. Ratu Karmajaya, duh. Sanes Mang Jaya ieu mah sanes kade. Bisi Mang Jaya cenah. Neangan deui cenah aduh. Ye sawah ledok, bojo denok, sanes para wargi. Aduh, hayaya we. Tak eta nu dipilari kusim kuring teh. Eta nu diteangan ku putra teh ibu. Mugia janten uninga manawi kapimanah kusunan ibu. Saurut Ratu Bungsu Karmajaya bari netep ka ibuna. Nu harita olohok bengong, colohok ngemang kadu, bari teu woleh rumeng hapla jeung sasauran deui. Tahar ti atuh ari kitu mah. Ibu ge geus bisa nyawang kana eta kahayang hidup. Horeng utun teh boga cita-cita, boga kahayang rek ngalalana, rek migawe hiji kalakuan. Nah geus dipikiran asak teh utun. Nah geus dipikir dibulak-balik, dibeubeung diutahkeun. Geus kapikir kumaha pimatahkeunana. Leres ibu parantos. Parantos. Kuring teh sejami gawe kalakuan bade milampah hiji pagawean. Pikeun ngudag kahayang, ngudag cita-cita. Ngarah di dieu teu keueung bari ngalang, teu risi bari mikir. Teu honcewang bari nyawang. Ari geus prak dipilampah mah bade beureum, bade hideung. Eta mah kumaha behna bae ibu. Sabab di sawang mah kalah kalawang, dipikir-pikir kalah kaingis. Dilamun kalah matak bingung. Nu temahna jadi bangreung asa keueung, samar polah teu puguh rasa. Era kurasa sorangan. Hirup teh asa genah teuing. Bari jeung teu loba kahayang sorangan. Janten ieu sadayana teh parantos dipikir, dibulak-balik, dibeuweung, diutahkeun. Ditimbang untung rugina, cindak nama ibu. Parantos asak, parantos kenging mikiran, tah kitu pimaksedeun kuring teh ibu. Wal Ratu Bungsu Karmajaya bari pepeta, mungguh dina cumariosna estuning tatag jeung lancar, eces jentre, babari kaharti kusunan ibu Nyai Dewi Nawangwulan.
Jadi kitunya. Jadi yakin ibu teh Utun. Ibu geus yakin ayeuna mah Utun terek milampah eta pagawean. Teu pino damel ibu. Leres pisan kitu. Manawi aya paidin ti Sunan ibu kuring sejamiang ayeuna pisan margi parantos asak mikiran. Narek ka mana tujuan teh Utun? Nyai Dewi Nawang Wulan kawas nu hayang jelas narosna meuni merekpok para wargi sadaya. Harita sateuna ngajawab, atuh anu katelah Ratu Karmajaya ngahulang heula. Anjeunna bari ningali kaayaan sakuriling eta patempatan. Sabada harita Ratu Karmajaya ngahulang bari luak liuk ningali sakurilingeunana. Anjeunna ngawaler caritaan atanapi pertanyaan Sunan ibu. Anu waleranana diantawisna kieu, sumuhun ibu. Bade ka timurna tarowetan, Jawa Barat bungsu Karmajaya beuki tegas, manahna beuki teteg sarta ngemplong dageus ngabudalkeun bang baluh batin ka Sunan ibu. Sedengkeun ibuna barang ngadangukeun jawaban kitu teh tu buru-buru ngawaler. Anjeunna ngahuleung heula siga nu mikir nyawang kanu anggang. Ngimpleng ka tempat nu jauh, akhirna anjeunna nyarios deui bari neuteup kanu janten putrana. Aduh Utun, ari ceuk sawangan ibu manya eta pagawean teh berat naker. Sigana moal buru-buru laksana, moal babari kacangking hasilna. Ari sabab lain pagawean anu gampang, lain pagawean memeh sasarap. Tapi etak pagawean teh kudu dipigawe, kudu bari jeung sabar tur tawakal. Dupi nu janten marga lantaranana naon ibu? Jelaskeun atuh ka sakantenan. Janten panasaran abdi teh. Saur Ratu bungsu Karmajaya kawas nu teu sabar mani gregeteun sigana teh hayang geura-geura putus catur. Utun, ibu nyebut henteu gampang eta nia teh komo mun hidup rek natarang etan mah. Ari sabab geus mineng kajadian di dieu teh loba ratu kalap kapalayu. Loba raja kaparentah, tah kitu jadi sababna na geus kapikiran ti lebah dinyana. Ibuna naros deui kalayan daria bangun melangeun. Ibu, eta sadayana parantos kahartos. Sawios da kuring geus kuat bari nampi kana eta kajadian. Dapon kahayang kasorang. Keun kukuring bade disanghareupan moal aya basa mundur kabur moal aya ngejat lumpat. Ceuk paripaosna ibu. Sok sanajan aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah mata, kuring moal ngejat. Sabab geus jadi cita-cita kuring. Soal Ratu Kapalayu atawa mena kaparenta sawios. Etang-etang pameulina. Nah bener eta teh Utun. Ibu mah rada salempang, leres Sunan ibu. Ayeuna memungkantun diwidian bae ku Sunan ibu, margi kuring teh hayang geura-geura miang ka tatarwetan. Saur Ratu bungsu Karmajaya beuki catag jeung daria. Ari ibuna meniru menghap anjeunna seunggah, tapi reueus kagungan putra nu leber ku wawanen. Nya atuh Utun ari kitu carana mah teu nanaon, ibu moal ngahalangan. Ngan ukur sambung doa we ibu mah. Ibu ngidinan pisan kahidap pikeun miang muga-muga sing salamet jeung hasil maksud. Atuh sajabat ti kitu, ibu ngadoakeun muga-muga sing tutug jadi ratu, sing laksana jadi menak. Lamun cita-cita Utun geus laksana kahayang geus lancar geura boyong ka nagara Pakuan. Tah kitu minangka jawaban ti ibu anu tangtu. Geura bradi anu pidoana mugia sing salamet rahayu. Saur nyaude Nyai Dewi Nawang Wulan, ngidinan pisan kanu jadi putrana, ari sabab percaya pisan yen Ratu bungsu Karmajaya baris hasil dina maksud. Baris laksana tina sapaneja. Da geus kuat pamadegan sasat geus masagi dina kaayaan boh lahir pon kitu deui batin.
Tapi sok sanajan kitu dalah inung kanu jadi anak komo deui eta anak anu anak kamemet nurek init ningalkeun manehanana sok sanajan bari ngidinan tapi tetep dina cariosanana katinggal samu sedih tapi sok sanajan kitu hatena kuat ngidinan anu jadi anakna lantaran lamun teu diidinan memang kahayang anu jadi anakna bisi matak akhirna. Atur Ratu Bungsu Karmajaya kacida bungahna lantaran menang bidik ti Sunan Ibu gesan ngalaksanakeun kahayang nyaeta ngarengsekeun cita-cita lajeng anjeunna haturan deui ka ibuna. Duh ibu, hature bunuhun laksa ketika bingahan kuring ngaraos bingah upami ibu nyawi ngabidian sadaya amanat ibu sejadi estokeun pisan sarta sejang ngiringan kana pangarsa ibu. Nuhun ibu, nuhun pisan. Nya ari geus meujeuh nama kasep jung atuh gerasa sadiaan diradangdan sing tarapti kalayan hade dipeuting sing raspati ti beurang sing laksana ku ibu teu walah diantir ku doa muga-muga hidup teh dipangumaraan sing loba batur sing loba nu mikaresep lantaran namun jelema loba nu mikaresep eta teh kauntungan pikeun urang kasep. Cig aja nama ibu mangan sakitu bisa ngaduakeun teh muga hidup teh hasil pamaksudan. Hatur nuhun ibu kuring amit sejadang dan heula. Ratu Bungsu Karmajaya marah mai bakat ku bunga harpan ngagedur dina dadana jung nangtung lajeng amitan sakali deui ka ibuna Nyai Dewi Nawangwulan. Bral utun gerad hangdan atuh geus kitu mah para mitra sadaya. Terus Ratu Bungsu Karmajaya amitan sarta ngaleos ka tempatna sejadang dan pibakleun miang lantaran anjeunna geus teu sabar hayang geura miang milampah pagawean hayang geura hasil ngahonta cita-citana. Ratu Bungsu Karmajaya saparantosna dugi ka tempatna lajeng dangdos apiknaker saringset sarta pantes jeung nyurup kana tangtungan teu lami geges rengse lajeng kaluar di ti kamar jerut kaburuan barang breh menihurung layungan cek catur pantun mah para mitra sadaya sugan mah nyigikeun calana panji sabuk datun tali anyar sabulit mahi sagorek pangkek keris buatan mantalan sari gogodog si julang anom di soren tungtung nabungkul cekewer si cinde kembang panjang dua depa susumping kembang jayanti emas menang alepa. Ari gandeang Ratu Bungsu Karmajaya angkat jaro hejo kanang herang baranang siang kahibaran kunutas dangdan Ratu Bungsu Karmajaya salirana hurung layung kewas pantes mata kresep hibara jiga cahayaan bakat ku endah nu dangdan angkat ngageblai kepat ngabujeng deui ka ibuna sejanga deheus anu satuluyna baris miang ti nagara. Bagja temen aing geus meunang paidin jeung pikeun indit meunang pangdoa pikeun miang. Poe ieu keneh aing baris mangkat ninggalkeun nagara Pajajaran. Bakal ngajalankeun kahayang jeung ti cita-cita. Muga-muga masuk maksud aing sing tinekanan. Dikabul ku Sunan Ambu, diijabah sapaneja. Ratu Bungsu Karmajaya ngagerentes dina wanahna bari kepat ngajugjug ka ibuna Nyai Dewi Nawangwulan. Tilami oge ge sumping lajeng ngadeuheusan ka ibuna diteuteub bangun reus. Ibu kuring geus dangdan cobi ku ibu taksir naha peryoga atanapi henteu dararasaan mah ieu teh geus tarapti. Saur Ratu Bungsu Karmajaya ka ibuna bari dangdak dengnek lahak lehek. Waktosna seep para mitra sadaya.